Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina binikmatil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul alam. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalqi wal anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihil kiram. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ya man biyadihil mulku wal malakut wa ya man qaharal ibada bil maut. Wa ya mawasi'a ilmuhul arda was samawat. Allahumma taqabbal minna a'malana waktub jami'a hasanatina waghfir dhunubana wamhu akhta'ana wa tajawaz anna sayyiatina. Ya Allah ya Rahman ya Ghaffar ya Sattar, nahnu nad'uka kama amartana fastajib lana kama wa'adtana innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma a'tina yawmal qiyamah syafa'ata nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yawma la syafa'ata illa syafa'atuh. Wa adillana tahta dillika yawma la dilla illa dilluh. Wa bayyid wujuhana yawma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Wajma' bainana wa baina habibika sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi darin naim. Wa adkhilna min ibadikas salihin wa karamika ya akramal akramin. Allahumma ya rafi'ad darajat irfa' darajatina fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma ya qadiyal hajat iqdi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma ya syafiyal amrad ishfi mardana ya hannanu ya mannan ya qadimal ihsan judlana bil gufran birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du faqad qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailina azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidina wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Maknane wallahu wa rasuluhu a'lamu bihaqiqatil murad. Hadratil mukarramin nu dipihormat kersana pengatur waktu pembawa acara. Urang doakeun ku sadayana mudah-mudahan mantena sing bagja sing berkah sing salamet kahirupanana ti dunya dugi ka akhirat. Kapayunan para alimil ulama utami kersapun guru. Beliau merupakan guru abdi oge guru urang sadayana. Mantena ngarupikeun sepuh abdi oge sepuh urang sadayana. Tegakantun para alimil ulama anu sanesna.
nu teu tiasa diwincik namina hiji-hiji, tapi tengirangan penghormatan ti jisim kuring secara pribadi. Tenden kadedeh tunda kanyaah. Hormatan ti murang kalih kasepuh, hormatan ti rayi karaka, hormatan ti sahandapeun kasaluhureun. Nu paling genah mernah tumaninah bahasana hormatan ti murid kanu janten guru-guru nu marulia di dieu. Ceuk pakades kenapa bahasanya hormatan ti murid ka guru? Sebab siapapun yang pernah di pondok pesantren tidak akan memposisikan siapapun dirinya kecuali dengan ungkapan santri saja. Tetaplah menjadi santri agar tidak berhenti mengaji. Tetaplah menjadi santri agar tidak berhenti mengabdi. Tetaplah menjadi santri agar dalam hidup tidak tinggi hati, dan tetaplah menjadi santri. Semoga kedepannya kita menjadi orang yang tidak merasa benar sendiri. Kunaon sarerea ngaku santri? Sabab lamun ngaji model kieu benerna bener santri nu keur belajar. Dina salah nage sing ageng ngahampura da santri nu keur nyarita nage. Doa terbaik ti murid kanu janten sepuh, ti murid kanu janten guru. Doakeun ku sadayana mugi-mugi guru-guru urang di dieu cing diparanjangkeun yuswana. Sing disehatkeun lahir batina. Langkung-langkung diberkahkeun dijembarkeun ilmu kabohiran lan ilmu kabatinanana. Ageng jembar berkah lancar milik rizkina. Sing saroleh tur sarolihah katurunan-katurunan guru-guru urang nu mulia. Sing saroleh tur sarolihah murang kalih didik anu nuju belajar di guru urang sadayana. Kemanapun mereka berangkat, dimanapun berada, dan apapun aktivitas yang dilakukan oleh guru-guru kita, hayu urang ebrehkeun kanyaah urang ka guru ngaji. Sebab Nabi tidak meninggalkan istana yang megah, Rasul tidak meninggalkan mobil dinas yang mewah. Nabi tengantunkeun harta benda nu berlimpah. Al ulama warasati wa warasatul anbiya. Mereka lah yang diwariskan oleh Nabi. Cintai mereka, ikuti mereka, doakan mereka. Mudah-mudahan kuring secara pribadi sing diangken janten murid guru urang di dieu. Amin. Doa terbaik ti anak kakolot, doakeun ka mana bae di mana bae guru urang. Naon bae aktivitasna salalawasna cing aya dina panang tayungan kasalamatan ti Allah Subhanahu wa taala. Para juama nu dipihormat wabil khusus al mukarram Bapak Kepala Desa Batu Nunggal. Sareng-rengan aparatur pemerintahan desana. Bapak Kadus, Bapak RW, Bapak RT, Ketua Pemuda, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh terkemuka. Sakantenan bae Bapak DKM, sareng-rengan panitia penyelenggarana. Nu sadayana ku jisim kuring dipihormat. Iwati doa Pak Kades. Mudah-mudahan ngaheuyeuh dayeuh ngolah masyarakat, ngaheuyeuh dayeuh ngolah umat. Sepak terjang Bapak sareng-rengan sing janten amal ibadah nu ditarima ku Allah dunia akhirat. Nu utami oge teu kakantun kapayuneun sadaya jamaah anu ijtima, nu di lebat nu di luar, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda lan pemudi, santriawan santriawati galih murang kalih anu lalingih nu sami sadayana teu dikurangan ku sim kuring, sadaya nage sami dipihormat. Hapunten saageng-agengna bilih dina wengi ieu sim kuring teu tiasa mulang tarima kana kahadean jamaah bade ngahampura sadayana. Sakali deui bade ngahapunten Bapak Ibu sadayana bade keun ari perkawis ieu mah pangersa Abah, pangersa Kang Kiai Iwan, guru abdi kararempel geuning di lebet tos uningaeun kana makna abdi nyarios kieu dina muqaddimah ceramah. Ngan ieu mah saalit dijelaskeun ka jamaah, asaku aneh cek jamaah, maknya aya mubalik menta hampura ka mustami. Asaku owah cek jamaah, maknya
nya aya penceramah menta hampura ka pendengar bahasana kitu. Abdi sering ngungkapkeun ngaji teh kabagi dua. Hiji aya nu disebut ngaji huruf, kadua aya nu disebut ngaji hirup. Ngaji huruf percanten di dieu. Di Salamanjah mah kiai-kiai hebat, guru-guru abdi hungkul. Tapi ternyata setelah terjun ke masyarakat, berapa lama pun dulu kita sama-sama di pondok pesantren, geus terjun ke masyarakat mah ustad geuning urang teh mikir teu kurang bener kudu diteuleman ngaji hirup ge. Nah, cenah ieu mah kemen tadi hampura ka jamaah. Kieu ngaji hirupna Pak. Memeh pupus guru abdi wasiat. Tong sok adigung ilmu luhung, tong balaga masantren lila, tong ngarasa hebat babacaan pasehat, kopeah jangkung sorban ngagebay, baju anyar balik ti Mekah. Tasbihna kaoka, minyak sengitna kasturi, kitabna loba, santrina rea, cek guru abdi kieu mahape hirup ulah balaga. Kenapa? Sebab tanpa seorang makmum cantang tu kitu hirup urang disebut imam ku batur. Najan medok di paimaran talapudna adaan imaman lamun makmumna eueuh jadi imam teh Pak? Teu. Ta eta teh ngaji hirup Pak Kades nu kitu teh. Begitupun bejakeun kanu keur ngajabat tong sok sombong kitu ku jabatanana. Da keukeuh moal disebut pejabat lamun teu aya rakyat. Cing inget janji memeh jadi sok loba nu ngomong demi rakyat untuk rakyat. Tapi teu saeutik geuning geus jadi mah kadang-kadang loba nu poho ka rakyat. Leres kitu? Leres kitu Bu? Begitupun bejakeun ka salaki ece maruk moal dikadinyakeun. Cing inget deui janji manis memeh jadi salaki. Tuh ngagoak ibu-ibu mah. Nepi ka manis hebat maut rayuannya memeh jadi salaki teh. Nepi ka nyebutkeun demi nyai untuk nyai cintaku kepada sing tarik Bu ngameh kadengieun janji salakina teh. Bentik curugna memeh jadi salaki mangumbar janji aya bahasa gunung pun akan kudaki lautan sekali deui gunung pun akan kudaki lautan kan ku seberangi geus jadi salaki mah wadul kitu Bu. Boro-boro mendaki gunung geus jadi salaki mah geuning berjamaah subuh ge teu kuateun. Boro-boro menyeberangi lautan geus jadi salaki mah ngaji rutinan malam Sabtu teu daekeun hanyat saminggu sakali-sakali acan. Paingan pangeran nyaram dina Quran wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Kade tong sok ngalumbar janji mah bakal ditanyakeun. Nu beunghar tong sok sombong ku beungharna. Da keukeuh kitu moal disebut beunghar lamun teu aya nu miskin. Nu pinter tong balaga ku pinterna da moal disebut pinter lamun teu aya nu bodoh. Nu kasep tong legeg rumasa urang kasep da keukeuh moal disebut kasep lamun teu aya nu teu pati kasep atuh kitu. Di luhur tu nu gareulis tong tengil rumasa urang geulis. Nepi ka sohor di Salamanjah tengil rumasa geulis ngalangkung ka tatangga ge alim punten-punten. Deui alim punten-punten. Aya nu kitu. Leuheung keneh. Cek abdi mah Pak Kades leuheung keneh jelema geulis tengil leuheung berarti nyarane kana kageulisanana. Iya anu teu kaharti mah geus beungeut waas tengil. Atuh rek nyarane kana naon neng dapuran cau ge ngarumpuyu. Da moal disebut geulis lamun teu aya nu teu pati nu kuat tong sombong ku kakuatanana da moal disebut kuat lamun teu aya nu lemah. Nu jangkung tong sok adigung rumasa urang jangkung da keukeuh moal disebut jangkung lamun teu aya nu teu pati jangkung.
lain nyebut penaik teh menikah dieu kabeh panona. Tapi kan bae hadena ngaji sulam taope Kang Ustad baheula jadi henteu naon henteu asa dihina mun batur nyebut penaik teh henteu sakieu kasampurnaan ti pangeran Pak. Da Allah teu pernah ngaluarkeun produk gagal, nikmat diulang-ulang ku abdi di mana-mana mun ceramah, nikmat boga awak penaik makang hiji teu pernah ngasaan ti dagor. Pantau ukuran sabaraha ge blos genah awak penaik mah Pak. 2 nikmat boga awak penaik di mana naik angkot tara pernah mayar, supir sok ngomong murang kali pangkon tak abdi mah kusaha we dilahuna. Ngan rugi na boga awak penaik teh dina tahlilan, dina syukuran, dina rajaban, dina muludan, sok menang besek budak eta doang rugina. Ieu mah ngingetan panitia bisa pohoeun gitu maksudna. Contoh ngaji hirup kitu we da atos ilmu mah ku guru oge tadi Bismillah, mudah-mudahan ieu contoh cing manfaat keur jamaah, amin. Abi rek naros ka jamaah apal ucing sakali deui Bapak Ibu apal ucing. Pernah orang salamanjah aya kasus pasea jeung ucing teuing can kapanggih ngaji hirup teh. Urang meuli cuwe 4 siki 10.000 diteuneun dina meja di dapur gawabak dipaok ku ucing hiji. Aya ucing nu ditampiling, aya muncul kasusna ta Pak. Aya ucing nu ditalapung, aya ucing nu diseblok, aya ucing nu digebug ku sapu ari sapuna potong ucingna teu beunang, aya ucing nu dicarekan lak-lak dasar da maok cuek teh tadi aya. Tah teu kurang teu leuwih 3 ucapan urang sok ngamek ka ucing mun maok cuek. Ucapan kahiji kieu dasar sia mah ucing. Ucapan kedua dasar maneh mah teu sakola. Emang pernah kitu ningali ucing unggal poe Senin upacara? Ucapan katilu teu kagok nyarekan ka ucing dasar maneh mah teu boga pikiran teu boga cedok. Andai ucing bisa berdakwah, andai ucing bisa ceramah, bismillah abdi ngawakilan ucing we ceramah penting ieu. Cek ucing meureun kieu Bapak Ibu naon nu diucapkeun ku Bapak jeung ku Ibu hiji ge teu aya nu mengpar. Ucapan pertama dasar maneh mah ucing ngajawab leres. Pangna abdi wani puak paok wani cukat cokot wani rumpad rampid nu lain hak abdi teh kusabab wujud abdi mah ucing. Dasar sia mah teu sakola cek ucing leres. Pangna abdi wani puak paok nu lain hak abdi teh kusabab abdi mah teu sakola cek saha? Cek ustad ieu. Cek ustad nu keur nyontokeun dialog ucing kitu meureun. Nya ya ucing make sorban ieu teh. Keun atuh hiburan. Ucapan katilu dasar maneh mah teu boga pikiran. Cek orang Salabintana mah Kiai Iwan dasar maneh mah teu gableg cedok gitu. Cek ucing leres. Allah ari otak mah mere ka abdi ngan akal pikiran mah henteu cek ucing. Mentak abdi mah teu nyaho mana halal, mana haram, mana nu abdi, mana nu lain, mana hak abdi, mana hak batur. Digares we ku abdi mah da abdi mah teu boga cedok cek ucing. Tapi naon? Tapi inget jamaah cek ucing. Aya gening hamba Allah, aya gening makhluk Allah nu diciptakeun dina wujud dina bentuk nu sae. Siapa namanya ucing? Manusia cek ucing. Mana dalilna? Laqad khalaqnal insana fi ahsani. Sungguh Allah telah ciptakan manusia dalam wujud dalam bentuk yang bagus, dalam wujud dalam bentuk yang indah. Lamun ngaji muludan tentang rahmatan lil alamin, lamun ngaji muludan tentang akhlakul karimah, da eueuh hinaeun jelema teh sabenerna mah. Teu percaya ucing maknya, make kudu maknya. Sungguh Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang indah. Tong sok ngaledek ka salaki eueuh nyebutkeun si goreng patut si goreng ules.
tong sok ngahina ka pamajikan bapak sagoreng-goreng na pamajikan urang dialah anugerah terindah dan terbaik ti Allah. Besi ibu terpercaya salaki ibu ti anugerah terbaik, anugerah terindah ti Allah keur ibu. Sok coba amalkeun ieu ngaji. Bubar muludan nu boga salaki coba abuskeun salaki nang ke balik ngaji, abuskeun ka kanang doma. Renengkeun jeung doma. Kasep saha? Kasep doma cenah kumaha teh? Bangunna teh keur pasea jeung salakina teh mah. Bapak besi teu percaya ayat ieu balik ngaji Pak pamajikan urang coba renengkeun jeung Manila. Geulis mana? Geulis Manila cenah. Ceuk ucing geuning wujudna bentukna mah bagus, manusa ngaranna. Disebutkeun teh sakola, sakola nama paluhur-luhur Pak Kades, nepi ka titelna ge berenel Kang Ustaz Asep. Disebutkeun teu boga pikiran, teu boga cedok, mana teuing ngamuk ka bina-bina ceuk ucing. Tapi naon? Tapi geuning wanieun maok duit rakyat bari teu bebeja ka rakyat. Ceuk ucing hina mana kuring jeung manusa nu model kitu. Teu aya ucing nu abus ka neraka, tapi jelema nu boga kalakuan ceceremed siga ucing. Kuat koet siga ucing, rumpad rampit bari lain nu hakna oge siga ucing. Nu kitu nu bakal balatak di nerakana Allah. Bubuka muludan kabeh tungkul peureum keur ngalenyepan ucing nu dijadikeun tamsil. Pas bentak eueuh besek urang. Hati-hati eta teh ku ucing sabanana mah Pak. Tah ieu ngaji hirup teh kitu, hiji aya ngaji huruf, kadua ngaji hirup. Nah cenah ieu ustad make diajak ngaji hirup jamaah. Besi pajarkeun eueuh dalilna. Sok emut Kang Kiai abdi mak. Ungkapan Imam Syafi'i rahimahullah. Laisal mayyitu pastaroha limayyitin walakinnal mayyita mayyitul ahya. Nu disebut mayit, nu disebut bangke teh nu ngajoprak-joprak teuing ngajeceng eueuh nyawaan mayit bangke disebutna lain nu kitu-kitu teuing. Walakinnal mayyita mayyitul ahya, akan tetapi nu disebut mayit sejati bangke sejati mah ongko hirup tapi paeh. Da puguh jelema nu lesot nyawana mah Pak di gerowan malam Sabtu ge geus moal ngadengieun. Tapi nu kudu jadi PR mah mayit-mayit hirup. Ongko hirup tapi digerowan ku adan cicing. Ongko hirup digupai ku komat tegerak. Ongko hirup digerowan ngaji malam Sabtu cedaikeun nguruduk. Mentak cek guru abdi baheula sakali-kali mah kudu diajar ngaji hirup mengpengker hirup ulah nepi ka ongkoh disebut hirup tapi teu hirup jelema nu model kitu disebutna bangke hirup. Perlu diulang teta ucapan. Besirek dijadikan status. Laisal mayyitu pastaroha limayyitin walakinnal mayyita mayyitul ahya. Nu disebut bangke, nu disebut mayit lain nu ngajepat-jepat teuing jelema nu geus maot. Tapi nu disebut mayit mah ongko hirup tapi paeh. Diajar ngaji hirup mengpengker hirup. Ulah nepi ka ongkoh disebut hirup tapi teu hirup. Jelema nu model kitu disebutna bangke hirup. Katewakeun teu Bu? Besirek dijieun status. Nyieun status kitu geura nu mangpaat tong nepi omongeun wae. Kitu nyieun status mata ngaji hirup mengpengker hirup. Ulah nepi ka ongkoh hirup tapi teu hirup. Nu kitu disebutna bangke hirup. Heumeuna make dalil nu tadi atuh laisal mayyitu pastaroha limayyitin walakinnal mayyita mayyitul ahya atuh mangpaat meureun teh status teh. Atawa status mah kieu we ye ka pemuda ye lebih baik berkata tidak tahu daripada berfatwa tanpa ilmu. Geunaheun status teh. Lebih baik berkata tidak tahu daripada jadi orang yang so tahu.
Mending keneh punten abdi mah jalmi bodoh daripada hirup sok pinter tapi omeaneun jelema bodoh. Geunaheun status teh Pak. Atawa nyieun status manu singkat we tapi saklek, hirup mah alus kene blak-blakan daripada blok. Heuh teh kitu aya tuh geunah. Atawa nyieun status mah kieu we hirup mah kudu cara main gapleh, lain ngajak gapleh ieu mah kade. Filosofina ieu mah. Filsafatna cek bahasa Abah mah cek pangersapun guru mah di dieu guru-guru urang istimbatul majhul minal ma'lum. Nah kitu. Pernah gapleh Pak? Antong munafik da abdi pernah gapleh mah pernah gapleh? Apal gapleh? Apal. Hirup mah kudu cara main gapleh kitu prinsip teh. Kumaha Ustad main gapleh teh? Aya piceun eueuh liwat beres. Teu beban hirup teh. Tak cekolot ning ayakeun eueuh-eueuhkeun, mampu teu mampu tong nyeri hate mun nyebutkeun urang jelema batur nyebutkeun ka urang jelema teu mampu da memang teu mampu. Kumaha we ning main gapleh aya piceun eueuh sekali deui aya piceun eueuh liwat ngabohong macet kabeh piomongeun mentak di lemur mana oge. Lamun gede jeung loba tukang wadul sok loba piomongeun. Sok urang balik deui ka nu tadi. Teu aya ucing nu abus ka neraka tapi manusia nu boga kalakuan ceceremet siga ucing nu kitu nu bakal balatak di neraka. Naon cenah ieu kiai make menta hampura ka jamaah ngaji mah ngaji we punten da ngaji hirup ge teu kurang penting. Nah cenah aya rahasia naon di balik menta hampura ya Ustad di salabintana urang contoh anu kadua bismillah punten dalin kasar ieu mah nami satona apal anjing apal gogog haram henteu bisa haram bisa henteu gumantung asak jeung henteuna urang diwuruk ku guru atawa ngaji ka guru bisa haram bisanya Ustad nyebutkeun wani anjing teu haram wani. Da minimalna lamun pernah ngaji mah pan urang teh disaranekeun kana dua hal. Lamun teu sudut pandang logot, sudut pandang istilah. Lamun cek kuliah teh mah kalau tidak sudut pandang etimologi, pasti sudut pandang terminologi. Haramnya Ustad anjing, mangga urang nu haram heula. Haram? Haram di kumaha? Hiji contoh haram dikonsumsi. Haram dagingna, haram tulangna, buluna, kukuna, getihna jeung sajabana. Haram. Tel we geuning antel pangamung jeung lamai gogog teh kana bitis urang meni lamai eta kagogog pan didawahkeun ieu mah gogogna ngucrak baseuh aya tapak tina irung jeung tina lamai gogog tadi tong keung lumpat ka abah lumpat ka akang kiai lumpat ka ustad urang di salamanya cahaya ilmu nagara nyaangan jeung ngabingbing urang kunaon manawi itu geuning ieu baseuh tina pangamung jeung tina lamai gogog tong keung cek abah wasuh jung ku 7 kali wasuhan salah sahijina diselang ku taneuh gorehel ngaji ti leuletik diamalkeun teh beh dieu urang moal bisa tata cara bebersih najis mughalladoh lamun eueuh anjingna ieu mah hiji contoh we bersih geuning eta bersih suci deui bah suci deui kasep cek abah suci deui geulis sanajis-najisna bibir anjing sanajis-najisna sungut gogog di mana adek kana kulit urang masih kene aya cai jeung taneuh di salamanyah nu bisa ngabersihanana tapi kumaha lamun bibir urang pernah ngaraeutan guru kumaha lamun baham urang pernah nganyerikeun indung bapa bagaimana mulut kita kalau pernah menyakiti istri atau sebaliknya kumaha lamun istri nganoro welang we ka salaki teh reret imah tatangga kumaha lamun aya tatangga ngaringkuk gara-gara omongan urang peribahasa santri abah di dieu nyarebatkeun jikalau pedang lukai tubuh pasti ada harapan sembuh jikalau lidah lukai hati kemana obat hendak dicari raheut ku peso isuk pagetoge leungit deui pakades
tapi rahet ku omongan sapoe saminggu sabulan satahun 10 tahun nepi ka kolot nepi ka maot loba cening jelema nu hese ngaleungitkeun rahet omongan mah. Inilah kunaon abdi sok menta dihampura. Hayo sakali deui bade ngahampura bade ya. Ngakeblong langit teh geus silih hampura mah geunaheun Pak. Ustad Minang ngadenge nu bieu mah ti Kiai Sejen ge. Ngan hayang menta tanggung jawab asa kurewas kabinabina cek jamaah abah di dieu. Asa kakara aya mubalig wani nyebutkeun yen anjing teu haram ceut sudut pandang terminologi tanggung jawab abdi dakwah teu haram Ustad anjing teu haram cek sudut pandang teu haram. Teu haram di kumaha ku gagabah teuing eta ngaji teu haram anjing ditenyo mah. Ditempo ditenyo cek urang kasar mah dideuleu atuh gitu. Dipolototan ditingali sok rek nanya ka bapak-bapak kantos ningali anjing Pak? Kantos. Abah ngadat henteu? Henteu. Ustad Iwan ngamek teu? Ustad Asep ngamuk teu? Henteu. Pak Kades, Pak RT, Pak RW jebe henteu? Ayeuna kanu di imah pamajikan urang cemburu teu? Pante make calana anjingna. Make kudu cemburu cek bojona tibang nempo tuh. Ayeuna balikeun ka ibu-ibu. Aya ieu teh ibu-ibu teh aya? Aya. Ibu kantos ningali anjing Bu? Kantos. Salaki ibu cemburu teu? Pante ngangelancingan gogogna. Cek salakina make kudu timuru tibang nempo. Teruskeun ye. Haram mana Bu jeung ningali aki-aki nu merosot calanana? Heg dipoto deui. Heg disebarkeun dina grup warga. Haram mana Pak jeung ningali orat pamajikan tatangga? Belajarlah dari sesosok anjing. Oda aya dalilna tagihudil hikmah walau min pammil bahaim. Ambil hikmah, ambil kebaikan, ambil kemanfaatan sanajan bijil tina sungut sato cek Nabi. Teu aya anjing nu abus ka neraka tapi manusia nu boga kalakuan gugag gogog dak kitu. Sugat sogot teu pararuguh nu kitu nu bakal balatak di nerakana Allah. Teu aya anjing nu abus ka neraka tapi anjing nu dijamin ka surga mah aya. Tingali kisah Ashabul Kahfi. Cek ulama namina teh tilu kahiji Hamron, kadua Royan, katilu Kitmir. Tidak usah menjadi perdebatan tibang nama, tapi mari belajarlah dari anjing. Kunaon eta anjing Ashabul Kahfi maka diangkat derajatna tina hina jadi mulia. Kunaon eta anjing Ashabul Kahfi maka dijamin lebet ka surga. Cing inget ngaji penting ieu ye. Jawabanna mangan hiji-hijina. Naon jawabanana? Kusabab eta anjing keur hirup di dunia ngiclik nutur-nutur jelema bener sakitu jawabanna mah. Wani teu kana diri urang ajak cenah ngiclik. Henteu ari dengaranan anjing mah ngan ajak urang cenah ngiclik. Agama teu bisa, Quran teu bisa maca, hadis teu nyaho, kitab teu apal, doraka mineng, maksiat teu eureun. Aya peluang teu keur urang supaya pindah derajat tina hina jadi mulia. Aya peluang teu urang tina picelakaeun supaya jadi salamet. Aya peluang teu pinarakaeun jadi pisurgaeun. Aya kuncina hiji, sanajan teu bisa maca Quran, teu nyaho hadis, teu nyaho kitab, teu nyaho ilmu agama, doraka mineng, maksiat teu eureun, tuh masih kena aya tuturkeuneun. Hayu urang ngiclik tuturkeun kiai urang di Salamanja. Ari ngiclik itu bahasa Indonesianya apa? Mari kita mengiclik dah teu geunaheun. Hayu urang tuturkeun kiai urang di Salamanja, tuturkeun ajengan urang di Salamanja, tuturkeun ustad-ustad urang di Salamanja, tuturkeun guru-guru ngaji urang di Salamanja. Gede harapan atuh Pak, sugan we dosa urang cing dihampura. Sugan we atuh jalan urang cing dipindahkeun tina picilakaeun cing disalametkeun.
sugan we darajat urang gecing dipindahkeun tina hina sing jadi mulia karena kita mengikuti dan mencintai ulama-ulama kita nu mulia di salamanja. Amin ya rabbal alamin. Ngaji naon cenah ieu teh Pak? Ngaji hiru. Kapalang da can puji syukur-syukur acan ieu teh tenang. Nah abdi make nyebutkeun tenang nepi ka bieu mah qori ngumandangkeun ayat suci Al-Qur'an rada tenang abdi teh pakadesnya jeung pakades sabab skor Persib 3-0 gitu. Jadi regreg gitu ngaji teh rada santai we gitu tah. Nah jadi kana mengbal ieu teh pakades. Urang contohan nu katilu hapunten da ieu nami satona entong bendu ieu. Bismillah jamaah apal anu namina hewan atau napi sato nu disebut cek bahasa anu nasional malah bahasa umum bahasa sakola apal babi hutan naon ai cek urang dieu bagong emerenya. Tapi kamari abdi ngaji di Celograng mah di Banten nyebut teh jodok urang ditu mah pada sami bae. Saur pun guru belajarlah kamu dari babi hutan. Baheula abdi salah newak Kang Ustad. Abdi ka babaturan sakobong ngomong kieu, guru urang nyebutkeun kieu belajarlah dari babi hutan berarti subuh-subuh urang ka gunung. Urang ngelek kitab urang sorogan ka Bagong cak abdi teh kitu. Abdi carekan ku babaturan baheula. Lain kitu meureun mang maksudna hayu urang teruskeun deui ngajina ngameh kapanggih ujungna di mana. Ternyata belajar dari babi hutan tuh begini. Bagong leuweung lamun turun gunung ngaranjah ka lemur ngaranjah ka kebon cirina dua. Hiji eta teh ciri aya tanda alam nu geus teu genah. Kadua cek ilmu biologi lamun bagong ngaranjah ka kebon eta teh cening rantai makanannya sudah terputus. Hayu belajar dari babi hutan. Bagong leuweung di mana nyamperkeun tangkal sampe disurungkuy geuning ku lamayna. Meni lamai ka bagongnya naon atuh nu pantas? Sungut teh kan bae. Da can pernah pan abdi mah ningali bagong mawa pacul. Can pernah ningali bagong leuweung mawa beko. Babi hutan mun maok sampe bagong leuweung mun maok hui punten cek guru abdi belajar dari mereka disurungkuy ku sungutna teu pernah dibeakeun kabeh. Salapar-laparna bagong leuweung lamun beuti huina aya 8 paling banter paling lapar di paok 5 tetep disesakeun 3 inget kanu melak. Keke ieu bapak-bapak sareuri ieu. Bangun pernah boga kasus yang sama ieu ya. Heuh abdi ge ngalaman mau kitu mah keur di pasantren baheula Kang Ustaz. Padahal bagong teh teu sakola ibtidaiyah, teu sakola diniyah, teu sakola sanawiyah, teu sakola aliyah. Bahkan bagong teu kuliah, ngan bagong dibere nikmat ghariziyah. Salapar-laparna bagong mun maok sampe satangkah disurungkuy ku sungutna paling banter di paok 5 3 disesakeun inget kanu melakna. Sok urang nangtung nu ngajina ngameh jelas. Urang akurkeun jeung bagong nu make kopeah. Keneh da ieu mah ka dieu ieu nuduhna gen teu kabatur. Make jubah hideung, make sorban, make batu ali ieu bagongna ge. Ieu teh lumayan Pak Kades kamari keur ngaji di Cianjur dibere ku kolot da kuring mah resep batu ali. Usum teu usum Kang make we abdi mah. Da resep ieu teh geus aya nu nawar 15 juta teu dijual da hayang jeung ramona mung teuing. Tapi bagong nu make kopeah, nu make sorban, nu make jas ieu paena, nu make jubah ieu Pak. Urang aku we, urang mah di mana mau kui tara pernah ngagehkeun kanu melak. Diala kabeh Pak. Diala, tangkalna di bawah. Bawa lumayan cening keur pager, daunna beuki. Allahu Akbar, da bagong asli mah tara ngalalab. Bagong asli tara nyieun urab. Non sababna agama dibikeun ka jelema. Sok seuri lamun ngaji kitu jeung ngajengan Iwan mah kuring mah.
Jawabanna nangan dua. Hiji jelema lamun mulia darajatna luhur, cek sakaul mangalewihan malaikat lamun mulia darajatna teh. Non sababna agama dibikeun ka jelema. Jawaban kadua nya kitu teh pan di mana edan ge leuwih ti sato jelema. Da bagong mah teu beukieun tangkalna, jelema mah dibawa tangkalna ge. Bagong mah teu beukieun daunna, da jelema mah dirampit daunna ge nu kolot nu ngorana ge dibawa. Aya hiji deui nu kudu diungkapkeun teh, da jelema mah tong boro beutina cangkangna ge beukieun Kang Ustad. Naon teh ngaranna teh? Baheula mah disebut dage, ayeuna mah disebutna teh naon? Geus dipasak maning kadedemes. Tah ieu teh kudu dipatwakeun kiai yeuh anu disebut kadedemes teh naha cangkang huwina, naha nu ngadaang cangkang huwina. Da baheula mah jatah manila eta teh jeung meri dicacag dibikeun ayeuna mah ku jelema. Naon ieu teh cing teh menu ieu teh namina oh ieu teh kadedemes ajengan cek kuring dipikir-pikir lain cangkang nu kadedemes mah urang nu ngadaharna. Ieu ngaji siga ngawangkong, ieu ngaji siga ngadongeng. Padahal saalit ageng ieu keur saalit ngebrehkeun surah An-Naba ayat 18. Yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Poenan manusia dihudangkeun tina kuburan masing-masing, dihudangkeun dikumpulkeun di padang mahsyar dalam keadaan satu rombongan. Muad bin Jabal ngadangu ayat ieu nangis, Pak. Kangjeng Nabi ge nangis, tak itu istimewana Kangjeng Nabi jeung para sahabat teh geuning jalmi-jalmi soleh teh di mana ngadenge ayat atanapi maca ayat atanapi dikumandangkeun ayat nu aya hubunganana jeung neraka, nu aya hubunganana jeung siksa, ceurik. Di Indonesia mah lain kitu geuning, kori keur macakeun ayat nu aya hubungan jeung neraka ge kalaka disurakan di urang mah ditoyib bari digorowok-gorowok teu sopan nu kitu patut eta teh. Mun naik dikir bilabdil jalalah Allah pantas. Ieu mah jadi siga dihina geuning padahal eta kori teh keur nerangkeun siksaan Allah misalna kitu. Di urang mah toyib we kitu. Gaduh pangalaman abdi Pak Kades. Nuju Jumatan terakhir di Masjidil Haram nu jadi imamna teh Syekh Abdurrahman As-Sudais. Eta teh pan ayeuna mah jadi pangsepuhna imam di Masjidil Haram. Ngarep-ngarep soklah nu pernah ka tanah suci mah bade haji, bade umroh, ngarep-ngarep lamun ayeuna nu janten imamna Syekh Abdurrahman As-Sudais. Abdi nangtung ngilu salat Jumatan bareng jeung urang Al-Jazair jangkung gede da kenalan haita teh. Rakaat kahiji nu dibaca surah Al-A'la. Ceurik Kang Ustad Asep imam teh di ditu mah. Pas maca ayat nu ieu summa la yamutu fiha wa la yahya eta diulang Ustad, berhenti ta imam teh diulangi deui summa la yamutu fiha wa la yahya. Cicing deui Pak sarerea sa masjid jempling. Komo ngatilu kalian mah Kang Haji nepi ka inghak-inghakan eta imam teh. Bari ceurik Pak kadenge atuh ngaguk-gukna summala nepi ka kitulah bahasana. Kabeh makmum ceurik sa Masjidil Haram. Termasuk nu gigireun kuring Kang urang Al-Jazair nginghak ceurik. Ah kuring ge ngiluan we Pak Kades sieun teu kompak soalna mah. Ngilu kuring ge ceurik kitu tah. Balik ke hotel jamaah nanya, Ustad atanapi ajengan, nah eta teh tadi teh make ceurik cenah di masjid teh sarerea. Ku kuring ditanya, ari Abah ngilu ceurik. Cek si Abah eta teh sarua ya Abah ge cenah tuturut naon. Eta salah teh tuturut makmum atau tuturut batur gitu. Da muning matara berjamaah. Jang Ustad yang dibuka Abah kunaon ieu di Mekah make careurik. Padahal ayat nu dibaca teh tadi summa la yamutu fiha wala. Jawab ku abdi kieu Kang Ustad.
ciri di dieu mah jelema teh ngarti, jelema teh paham kana Quran. Coba cekuring lamun imam model kieu diulangi 3 kali bari nginghak ceurik terjadina di Sukabumi, komo di Salamanya, pasti di urang mah makmum ngawangkong silisiku. Kerjumahan teh pasti makmum teh nyiku kanu gigireun, ya. Pohoeun meureun. Cek nu hiji heueuh nya karunya nepi ka nyeung ceurikan maneh. Tadi urang pasti gitu. Hayang dijelaskeun cenah Ustad, cek abdi teh kieu. Kunaon eta keur maca ayat nepi ka careurik, ngarti kana maknana. Bahwa siksa Allah di neraka jeung siksaan nu aya di dunia atawa hukuman di neraka jeung hukuman di dunia berbeda. Hukum di dunia hukuman aya batesna, tapi hukuman atawa siksaan di neraka mah teu aya batesna. Kitu cekuring teh. Kumaha cenah Ustad contona? Mun aya hiji jelema Pak ngalakukeun kajahatan, ditewak ku pihak nu berwajib, terus disidang di persidangan, diponis ku hakim, hukumanana 4 tahun. Blos ieu jelema diabuskeun ka penjara dengan ponisan 4 tahun. Karek mah 4 jam Kang di jero penjara, golepak maut. Di dunia mah beres tah hukuman teh tuntas. Semua berkas, semua laporan dihapus Pak. Sabab tutup umur. Sanajan di penjarana karek sabaraha jam bieu teh? 4 jam. Itulah disebut hukum di dunia aya tungtungna hukuman teh. Datang keluargana, bapak ibu saha? Oh abdi kolotna, rek naon ka dieu? Rek nyanak jenazah itu nu 4 jam abus di penjara kaburu maut. Aya teu pagawe sipir, pagawe penjara ngomong kieu atau polisi atau penegak hukum? Oh punten teu acan tiasa dicanak, engkini 4 tahun ka dieu canak. Mana ting mulik bek bau bangkena eta penjara. Maka hukuman di dunia mah ada endingnya Pak Kades, aya tungtungna. Tapi bagaimana kalau hukuman di neraka? Dijelaskan. Summa la yamutu fiha wala. Lamun jelema disiksa di nerakana Allah kumaha kondisina? La yamutu fiha wala yahya. Teu paeh, teu hirup. Guru orang nerangkeun mun dina ngaji geuning, engke jamaah aya jelema nu disiksa di neraka teh nangtung awakna utuh, ruhna abus, bisa gerak, bisa nyarita. Terus ieu jelema nyokot batu, terus batuna teh didagorkeun kana mastakana nyalira. Terus nepi ka bitu bejad sirahna, ancur awakna, koceak dengek luar biasa. Geus kitu dibangun deui awakna, diabuskeun deui ruhna, nangtung deui, nyokot deui batu, jeger deui. Kitu we teu aya tungtungna can dihampura macening ku Allah. Karena kunaon urang lamun geus salat sok ngawirid Allahumma ajirna minan nar. Insyaallah ku kitu-kituna eta siksa di neraka. Balik kana ayat nu tadi, Muad bin Jabal nangis. Aya rombongan naon ya Rasul jelema dihudangkeun di padang mahsyar teh engke. Saur Nabi yahsyuruna min kuburihim laisa lahum yadani wala rajulani. Aya rombongan jelema nu dihudangkeun tina kuburan teh eueuh leungeunan, eueuh sukuan. Nah teu isin ya Rasul, geus kitu katangtuan ti pangeran. Dosana naon ya Rasul? Punten izin kaajengan nu marulia ka guru-guru. Ieu mah bade dibantun dalil pentingna we Kiai da waktu ieu. Ku Allah ge cenah diumumkeun ngaleut jelema hudang tina kuburan eueuh leungeunan eueuh sukuan. Pengumuman ti pangeran teh kieu poin pentingna. Ieu teh rombongan naon? Alladzina yu'dzunal jiron. Ieu rombongan jelema ngaji matigin, salat teu kaliwat, ibadah maloba, ngan hanjak kal maot boga dosa. Dosana naon? Sok ngaraheutan nganyenyeri wae tatangga. Sugan atuh muludan teh urang bisa silih hampura. Amin. Tong salah niat Pak, isukan meuli naon-meuli ge. Tong salah patekadan euceu, isukan meuli naon ge. Getol ngaji, getol ibadah, Masya Allah, salah niat, salah tekad de meuli tiung kade tah.
sok aya ning jelema teh kitu nya urang beuli Pak lah tiung harga 2,5 juta teh ngameh dulur urang ngeriut ningali tiung urang. Beli Pak motor teh naha yeuh duit naon heula unyak anjuk ke paduli teuing ngameh tatangga urang gering ningali urang meuli motor. Tong agul ku ibadah urang, tong sombong ku pangabdian urang, maot boga dosa ngaraheutan nganyeri wae tatangga dihudangkeun di padang mahsyar laisa lahum yadani wala rajulan. Wa yahsyuruna min kuburihim ala suratil khanazir. Bener ieu keren ideuna ieu di Salamanjah Pak Kades. Abah keren ya Bah ya. Alhamdulillah ya media ya mudah-mudahan cing panjang umur cing sarehat. Komo itu nu ageng jasana menuju da gidik. Bener eta nuhun Kang eta ibadah gede Kang. Eta teh meminimalisir nu hees. Kan aya di film mah teu daekeun hees jelema teh. Bener Kang tak kitu deket-deketkeun kanu ngalengut mah komo. Komo kanu ngeser-ngeser besek batur Kang potret buru-buru tah videokeun. Nomor kedua wa yahsyuruna min kuburihim ala suratil khanazir dihudangkeun di padang mahsyar tina kuburan masing-masing ngaleut jelema teh ari awak-awak jelema ngan pamenteuna dicontohkeun tadi kanu nyurungkuyan hui. Dosana naon ya Rasul alladzina yatahawanuna bisolawati itulah orang yang ketika hidup di Salamanjah cadu wudu tara salat. Hayu urang dialog memeh bubuka ngaji urang dialog heula jeung Bagong Leuweung contoh ieu mah dialog ceuk Bagong Leuweung teh kieu Kang atanapi jang Ustad ceuk kuring ka Bagong Leuweung aya naon Mang Bagong mending ngaamangkeun ka Bagongnya ceuk Bagong teh kieu lamun dialog jeung urang Ustad bejakeun ka jamaah lamun urang Salamanjah aya kajuwet aya kapusing aya kabingung aya kasusah aya kaamek bejakeun Ustad jadi dina ceramah ceuk Bagong ngaran kuring sok disebutkeun urang dieu mun aya kajuwet ngaran kuring sok disebutkeun ceuk Bagong tapi kuring mah tara amek lain teu wasa kuring nyuruduk lain teu wasa kuring ngadatangan Allah teu ngijinan ngan talatahkeun Ustad ka urang dieu sanajan aya kapusing loba kajuwet ngaran kuring sok mineng disebutkeun ceuk si eta titip sing dararaek wudu titip sing dararaek salat bejakeun deui Ustad lamun aya kajuwet kapusing urang dieu kadang ngaran kuring nu sok mineng disebutkeun lamun eta urang dieu tara daek wudu lamun eta urang dieu tara daek salat eueuh izin ti Allah kuring moal nyuruduk eueuh izin ti Allah kuring moal ngaroga hala ngan ceuk Bagong kuring marek nagih janji pangeran we tina tafsir surah An-Naba ayat 18 di dunia boleh tampan di dunia boleh cantik tapi lamun cadu wudu lamun tara salat engke di akhirat di pengadilan Allah silahkan awak-awak bapak silahkan postur tubuh ibu ngan rek nagih janji Allah pamente macenarek make pamente kuring cek Bagong engke di mana menghadap Allah. Dah mudahane sabutut-bututna wudu urang sing ditarima. Mugi-mugi we sagoreng-goreng jeung sakedul-kedulna salat urang cing ditarima ku Nu Maha Kawasa. Amin ya rabbal. Kusabab jamaah ngahampura abdi rek mulang tarima mugi-mugi jamaah cing paranjang umurna. Moga-moga jamaah cing sarehat lahir batina sing berkah ilmuna ageng rizkina soleh solihah turunanana sing bagja berkah jeung salamet dunya dugi ka akhiratna amin ya rabbal alamin. Manehna ge kudu dipapatahan cek jamaah mangga da ieu teh ngaji hirup teh ya Ustad anjeun tong balaga datang ti salabintana syariat diulem ku kasepuhan kupun guru ku abah tong balaga abong-abong maneh dionang abong-abong disebut Ustad nu paling hese mamatahan nu nyekel mikna Pak sabab di akhir zaman loba jelema jago mere contoh ngan hese jadi contoh di akhir zaman loba jelema jago ngaji Quran hebat ngaji hadis ngolotok ngaji kitab ngan sok rada poho ngaji diri jeung ngaji rasana
papatah kabatur pinter urang papatahan sieuna oge ridho lamun sieuna di papatahan kumaha sia ustad cenah meureun kitu urang papatahan ya tong balaga ustad ulah abong-abong maneh diondang ku urang dieu nepi ka beliwat ka jamaah embung pengkuh pan sok aya mau balik teh nu kitu Kang Ustad turun tina mobil ganduang tak jamaah di lengkahan make batu ali genep tiap nu sasalaman jeger kitu-kitu teuing ulah kitu bejakeun urang papatahan nu ngajina tong balaga ulah abong maneh disebut ustad mikir ustad maneh oge sanajan cuaca mendukung alhamdulillah sanajan listrik hurung alhamdulillah hiasan al-karomah indah alhamdulillah media nage gening aya bisa live alhamdulillah sound system na gening tu norma jalan alhamdulillah hiji deui can kasengol hampura operator sound tukang sound doakeun cing panjang umur cing sehat cing berkah cing salamet beteng budak nama keur ngaji di dieu di abah keur sakola mudah-mudahan bae cing hasil ilmu nu manfaat hiji dewe pakades doakeun tukang sound teh geus 80 tahun Indonesia merdeka doakeun tukang sound cing lancar ngitung nepi ka 10 eta we hungkul tah sabab nepi ka poe ieu bah tukang sound mah ngitungna teh nepi ka 3 we tes 1 2 3 3 2 1 percobaan 1 nah balik dibalik deui teh tungtung teh dipitnah ku jamaah teh ning pajarkeun teu sakola mentak ieu mah kenang-kenangan ngaji jeung abdi Kang isukan mun akang masang di mana bae ge cacapkeun lah ngitung ni ka 10 ngameh tepi omongeun tes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 inilah tanda bahwa kuring ge boga ijazah jeung sakola dari weuh ning di Indonesia mah urusan ijazah ge riweuh di Indonesia mah Masya Allah nu paling utama mudah-mudahan sararea cing salamet dunia akhirat sabada manjatkeun puji kali syukur kahadirat Allah Rabbul Ghafur salawat mewah salam cing ditampi ku nu kagungan bariku Allah cing didugikeun ka mustikaning alam salami langit ngiuhan bumi ngamparan daratan lautan panon poe bulan jeung bintang ngagindingan ka nabi urang nu paling mulia nu di Arab dunia akhirat syafaatna nyaeta Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kakula wargina ka sahabatna beh dieu nadugi ka urang sarerea nu turut jeung tumut kana ajaranana mudah-mudahan urang cingengengkeun pitulung ti Allah ngengengkeun syafaat ti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin ya rabbal alamin aya kene waktos henteu aya tos sajam soalna lain kuna naon lain gitu sabab di mana-mana ge lamun tabligh leuwih ti sajam pan biasana ka abusna lemur gitu maksudna ieu mah ridho urang mau salat Fatihah sawangsulan ridho kahiji urang doakeun guru-guru urang kolot urang keluarga karib kerabat dan sahabat yang telah mendahului kita berpulang ke rahmatullah mudah-mudahan marawatna husnul khotimah Kang Ustaz Asep dua dinten ieu abdi ge tos 2 jenazah ye ngurebkeun di tatangi teh di ditu bahkan ngadangu khobar tadi saurna nu sok biasa geuning mah Masya Allah ka abdi mun ceuk galecok teh mah meureun nya kolot meureun di ditu saurna ngantunkeun alhamdulillah leres doakeun mudah-mudahan marawatna cing husnul khotimah cing inget diulangi bisi poho aya 4 jelema nu gede jasa ku bedegongnya ari urang tara Fatihah acan paingan hirup teu barokah saha ustad jelema nu gede jasa nomor kahiji guru tong dihina siapapun yang hadir malam ini moal bisa itu moal bisa ieu moal ngarti itu moal ngarti ieu moal paham itu moal paham ieu tanpa jasa guruna doakeunnya guru urang nuju meneng guru urang nu tos teu aya hiji we lah ungkapan mah mudah-mudahan marantena cing jararadi ahli surga nomor kadua saha jelema nu gede jasa urang Fatihahan ku bedegong si urang teh paingan hirup kurang barokah tara daek Fatihah tara daek ngadoakeun ka jelema nu gede jasa nu kadua saha ustad indung bapak kolot beunghar anak sok jadi raja tapi mun anak nu beunghar kolot sok jadi babu
Anak gering kolot mah ngilu gering, tapi lamun kolot nu gering loba anak nu hare-hare tong dianggap lain musibah tah. Anak na gering kolot mah ngilu gering, tanya ku Pak Kades teu gawe Kang, lain teu butuh damel palurah Pak Kades. Kunaon kitu make akang pre mentak nanya teh, jaga we mah aya deui poe enon aya deui poe mentak abdi pre poe ieu teh Pak Kades budak sapeupeting hareeng. Allahu Akbar, kolot nepi ka marekeun gawe mun budak gering. Diponis budakna gering naripuh, kolot mah pasang badan ngadua dina sajadah, Gusti batan pun anak manu dipunut nu dicanak abdi we kolotna. Tah eta hebatna kolot urang teh. Hayo rek ngaji apruk-aprukan make kiai ti mana, rek ngaji aprak-aprakan make dalil setinggi mana, goreng patut laku lampah ka guru, goreng patut adab ka kolot, moal barokah hirup urang nih ka kumaha ge. Anak gering sapoe, saminggu, sabulan, satahun, 10 tahun. Eueuh kolot nu aral ngaulaan anak mah. Sabab kolot panjang harapan hirupna ka anak. Balikeun, tapi lamun kolot geura nu gering, karek sapoe eta anak ngaulaan kolot, rame pinuh statusna teh. Teu bisa ulin euy, kolot ngaringkuk. Aduh jara ruwet ngaulaan kolot di umar kaaiban ka batur, maluk teu doraka nu kitu patut. Sapoe kolot gering aral ngaulaan kolot, seak ka abah ka ustad mawacai. Waalaikumsalam. Pak Ustad ieu pangdoaankeun cai pokona ka Allah pangmesenkeun 2. Hiji bejakeun dah Ustad mun rek cager-cager gitu lah. Kadua lamun rek ngeusan-ngeusan, maruk lain pagawean dosa gitu teh. Kolot lamun nginjem duit ka anak da gede era Pak, tapi anak nginjem duit ka kolot eueuh ka era. Kolot dibere duit anak dibere duit ku kolot, gep yes leos, itulah anak. Tapi lamun kolot gara bere duit ku urang, pecakan tanu ngarora di mana anjeun ke geus usaha, bisi teu percaya ye omongan ngaji peuting ieu. Tong gede-gede kolot mah ye bere 100.000 we cek urang. Bah ma ye ngaraosan 100.000 atau kange-kange mese rokok abdi tos gajihan, kolot mah tara gep yes leos tar. Panjang papayan kolot mah. Mun merekna awewe sok nanya kolot mah, salaki hidup apaleun teu mere duit ka emak jeung ka abah. Mun merekna lalaki pamajikan maneh nyahoeun teu, kolot tatingali. Gampang kolot mah aya keur maraneh we atuh keur barudak. Puguh ge teu boga duit kolot mah kitu. Terus kumaha deui? Ceuk kolot geuning kieu, beas maneh boga? Aya. Bayaran budak macet henteu? Henteu. Eta atuh listrik di imah hurung teu listrik, eta nampak duit cepet teh BAP na lila. Nah abah make mawa-mawa listrik rek narima duit cepet ge aing keung kamari balik berjamaah isya ngaliwat ka hareupeun imah maneh siga di ruang ICU. Disada listrik nanti geuning tit 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 siga di ruang UGD itu teh Pak. Tit paeh we listrik nanti teh. Alhamdulillah abah geus dipulsaan 20.000 ge hirup. Heug atuh maksa-maksa teuing mah diekeun cekolotna cokot duit 100.000. Nu ditanyakeun incu calala geuri incu, alhamdulillah. Panggedena sanawiyah, kadua ibtidaiyah, nu katilu karek abus TK, cager incu cager rek ka mana ayeuna kasep rek uih dewe bah ka ditu dagoan sakedeung abus duit 100.000 dibawa ka kamar disalin rupa jadi duit biru 3 lemar. Itulah orang tua. Yeuh keur nu gede 50, keur nu panengah 50, keur nu bungsu 50. Ngaji dohir we ngaji dohir. Jadi untung jadi rugi kolot urang. Jadi namahan jadi ngurangan duitna. Mentak nurus tunyung lamun aya jelema tara daek ngadoakeun indung bapa. Sakitu we abdi mah. 3 saha jelema nu gede jasa bari urang poho tara daek Fatihah-Fatihah acan ku badegong-badegong amat si urang paingan hirup teu barokah. Punten diulangi deui nomor katilu mah bengkong. Sok hadiah ka bengkong Pak.
Hayo ye di masjid ye nanya teh ye sok hadiah ka bengkong sok. Ari eta karya ciptana geus dipake sabaraha puluh tahun. Mun teu ngalir rahmat Allah dina gerakna bengkong mikir Pak kumaha lamun urang pas rek dikeureut digagalkeun. Bengkong na ngalamun nepi ka dibeakeun. Da bengkong na pusing mikiran timnas teu lolos kamari eleh ku Irak jeung ku Saudi. Aduh si Patrick make kitu eta nyusun pemainna, aduh pusingnya eta. Itu kang main bola mah nganyet we eta teh teuing kumaha eta teh. Da jelema teh ning ari aya main bola mah Indonesia lawan anu geuning kamari 1:30 di dagoan. Di dagoan udud ge babekalan. Diajak ngaji rutinan mah ku abah di ba'da magrib di ka jam 8 ngadedot teh daekeun init. Kunaon make kudu dihadiahan sebab mereka punya peluang untuk mencederai dan mencelakai kita. Abuskeun ka masjid ngajina mun eueuh rahmat Allah dina gerakna bengkong geuning bengkong teh hiji jelema nu gede jasa ngilu sampurna jeung ngilu ditarima ibadah salat urang karena urang dihitan. Doakeun nya nu geus nyepitan urang mudah-mudahan cing aya dina rahmat Allah sadayana. Ibu lamun ibu nempok ka jero tingali bapak-bapak tararungkul Bu lain tunuh lain henteu da teu sarare di film eraeun. Ngan bapak-bapak tararungkul teh keur mikir saha nu nyunatan aing poho deui teh kitu teh. Kaopat saha cing jelema gede jasa ku bedegong tara daek hadiah paingan hirup kurang barokah dina barjanji sebutkeun. Hadara ummahu lailata maulidihi Aisyatu wa Maryamu fi niswatin minal hadiratil qudsiyah. Hadara tos dihadirkeun ummahu payunan ibunda Kangjeng lailata dina peutingan maulidihi dipedalkeunana mustikaning alam. Siapa yang Allah izinkan hadir ketika Siti Aminah mau melahirkan baginda Nabi, dua wanita yang hebat yang dipilih oleh Allah. Hiji Asyiyah, dua Maryam. Siapa Asyiyah? Wanita yang ujian hidupnya berat, mempertahankan iman harus kuat sebab mendampingi suami yang bejat. Nyaeta Asyiyah teh istrina Fir'aun alaihi laknatullah atau gitu. Nah imalihi salame ka Fir'aun ge. Bangun besti ieu mah. Piteula gitu piteula. Nomor kedua sama Maryam. Siapa Siti Maryam? Jelas nama ibu na Kangjeng Nabi Allah Isa alaihi. Aya pelajaran naon bah di balik eta teh urang unggah maulud unggah Rajab sok dibaca bar janjina. Geuning aya jelema gede jasa paingan irup urang kurang berkah datarat berterima kasih. Nomor kaopat mah eueuh deui paraji Maberang. Sok hadiah ka Maberang. Sok ziarah ka paraji. Mun teu ngalir rahmat Allah dina gerakna paraji mikir jamaah kumaha lamun urang pas ngeloa sirah urang dipiteskeun. Lamun teu aya rahmat Allah dina rengha pranjugna pasna paraji ngemut jamaah kumaha lamun pas urang bijil panon urang dicolok. Irung urang diwawalan kaleci. Lol budak teh lalaki ceuk paraji teh wah ieu mah pi brengsekeun di salamanya lagi dikepret ku paraji teh. Bisa wae Kang. Kumaha lamun leungeun urang suku urang dipites-piteskeun diparekos-parekoskeun nuhun Gusti. Hakikatna maka Gusti syariat aya hamba Gusti nu gede jasa pantes urang nangtung mernah urang ruku genah urang i'tidal sujud urang mernah calik tawarruk calik iftiros urang genah geuning aya batur nu ngilu mah pantes awak urang paraji ngaranna. Mudah-mudahan nu aya paranyang yuswa bari sehat nu tos teu aya cing ditempatkeun dina tempat anu terhormat di alam kuburna amin. Ieu teh acan Fatihahna acan Haji. Nomor kedua urang ngadoa bilih aya nu teu damang. Aya nu nuju teu damang Pak? Ibu ada yang sedang sakit Bu? Ada yang sedang sakit hati? Ada. Sakitnya tuh di mana? Ini nu ngajawabna ge. Ari emak nyeri hate kusaha tuh? Si abah nguseup wae cenah. Penyakit nu ngancikna diri, panyawat nu nyampakna awak katempo teu katempo, mudah-mudahan be Allah cing angkat bari ngadamangkeun panyawat urang sadayana.
terkhusus ieu mah kanyaah we ti anak kasepuh kersa abah pan kamari teh dirawat cenah geningnya dia di rumah sakit. Alhamdulillah ayeuna tiasa babarengan deui nungtun urang deui doakeun pangersa abah khususna para kiai guru urang nu mulia umumna cing disehatkeun jag-jag waringkas secara behara-behari deui amin. Nomor katilu urang ngadoa bisi aya nu gaduh maqasid cing dikabul sadayana. Terakhir mah Pak Kades urang nyuhunkeun kasalamatan. Apalah artinya umur panjang lamun teu salamet? Apalah artinya awak cager lamun teu salamet? Apalah artinya ayeuna harta berlimpah lamun teu salamet? Keselamatan keur saha Ustad? Keselamatan keur diri urang. Cing salamet oge keluarga urang. Amin. Cing salamet desa Batu Nunggal. Amin. Cing salamet Kabupaten Sukabumi. Cing salamet Provinsi Jawa Barat. Cing salamet NKRI tercinta. Cing salamet muslimin muslimat mukminin mukminat minal masyriq ilal maghrib. Ditungtung wetan nepi ka tungtung kulon. Cohag dakwah nama kieu tong boro nu resepeun nu ijideun ge doakeun cing salamet ta eta akhlak teh. Kitu we ngaji muludan mah tong boro nu nanya nu tara nanya ge tong pusing keur urang mah doakeun cing salamet make kudu hese si hirup ta eta akhlak. Urang mah ongkos sok ngaji, ongkos sok muludan, bubar jumahan senal eueuh. Pan kuduna ge kieu, Gusti, nu ngabantun sendal abdi, nu sengaja, nu teu sengaja, mugi-mugi cing dihampura dosana ku Gusti. Mudah-mudahan cing disalametkeun hirupna, mugi-mugi cing diageungkeun milik rezekina. Wios abdi mah da aya kene di bumi, ta eta akhlak nu kitu. Tuh mentak sareuri ge da teu puas eta teh. Da kapuasan urang mah kieu ka Allah teh bah kos kababaturan ning urang mah. Bubar jumahan senal eueuh eta dina teras Gusti. Teu ngarti abdi mah Gusti. Pan abdi teh geus salat ieu teh Gusti mah nya senal eueuh. Pek geura pikir ku Gusti eta lieur ka Allah nitah mikir. Pokona mah teu hayang nyaho Gusti abdi mah nu maok senal abdi cing pengkor tah kakarak urang mah puas. Sok ayeuna mah urang rubah nu resepeun nu hiji deun nu nanya nu henteu nu seuri nu jamotrot apa susahnya sih ieu ngaji muludan. Hayu ebrehkeun tina mazmumah kana mahmudah pan kitu meureun. Tina goreng sing jadi alus cukup ku urang cing salamet make kudu hese. Doakeun cing salamet. Gusti abdi mah nyeri tiap rek indit ngaji ka ieu masjid aya ieu tetangga nu ngajebehan teh. Pokona mah abdi mah teh hayang nyaho Gusti cing nepi ka paehna eta jelema jebe we pokona mah tah sok aya nu kitu. Tong cing salamet teu kudu hese. Memeh Fatihah ya Pak Kades. Konon dibawa muslimin muslimat di luar negeri ge. Abdi gaduh rerencangan kaleresan janten relawan di bidang kesehatan. Kamari kan ti Sukabumi ge bantuan ya Pak nya. Semoga tidak bentuk simpati saja tapi bentuk empati ikut dari infak dan sodakoh orang Sukabumi teh geus tepi ka Palestina teh Pak. Babaturan abdi video call Pak Kades. Di Fatihah ieu mah memeh Fatihah. Eta abdi ngecelakeun Cipanon ngecelakeun Cipanon kumaha ningali budak leutik ngahuapkeun taneuh. Ku kalaparan-kalaparana di Palestina tak alhamdulillah ning ayeuna mah mudah-mudahan cing nya tah perjanjian damai teh amin. Cing merdeka tah dulur urang teh amin. Nepi ka ceuk babaturan abdi keur ti heula Kang melalui jalur darat semua ditutup. Di Indonesia 2 pesawat Hercules ngabantu katuangan jeung bantosan teh dipurageun. Hei kudu bersyukur urang mah hirup di Salamanjah besek dianterkeun kana hareupeun lahunan. Coba lamun make pesawat ieu rek di mana muragna ieu mana teuing paburisatna ieu kumpulan muludan dalah dianteran we hareupeun lahunan kan geus mulai cing keleset komo lamun dipurageun tina pesawat tak doakeun cing salamet kitu Pak. Maka nalika Iran nyerang Israel abdi mah kagum ka Iran. Abdi mah salut Kang Ustad ka Iran. Salut lain nanaonna salut keberanianana ka Israel. Iran ngaluncurkeun rudal ultrasonik baheula mah sijil ngaranna teh geuning. Rudal sijil
Eta Iran jarak 2000 kilometer, Allahu Akbar, tepi tepat sasaran. Tak eta nu jadi abdi kagum ka Iran teh. 2000 kilometer ngaluncurkeun ruda sijil tepat sasaran tepi ka Tel Aviv ka Israel. Di Indonesia ngaluncurkeun bansos 10 meter kuat tepi. Ta ieu teh ting tombol nahaon nu dipencetna di urang gitu. Cek ajengan Iwan jak doa teh sugan teh moal dikadinyakeun cenah pasti teh kitu teh. Di urang mah ngaluncurkeun udud sabungkus besekna kantong titip cenah ieu pangka ustadkeun kuat tetepi di urang mah. Mentak inilah PR kita bersama. Tak doakeun lah cing salamet teh pokona masyarakatnya. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana. Amin. Masih kena semangat ente? Kenelah da saur nage tadi ieu mah dihadiri siang nage ku sabaratus ratus cenah jamaah. Ayeuna meureun berjuang wengi mudah-mudahan ecing barokah. Aya 3 media ye urang jadikeun bahan dakwah deui besi poho. Kieu mediana. Lain rek sulap ieu mah cicing. Teu setiap nabi disebut rasul tapi setiap rasul pasti nabi. Nu ieu can dingaranan Pak. Teu setiap ayeuna jelema pinter disebut ngarti tapi setiap jelema ngarti pasti pinter. Ngamegenaheun aya media nama. Aya 3 gunung. Teu setiap buleud disebut bola tapi setiap bola pasti buleud. Teu setiap jelema umrohan disebut hajian tapi setiap jelema hajian pasti umrohan. Teu setiap jelema ngudag dunia ku Allah dibere parat jeung akhiratna. Nah make kitu loba Pak di Sukabumi jelema ngudag-ngudag duit 50.000 nepi ka teu salat lohor. Teu setiap jelema ngudag dunia dibere parat jeung akhiratna, tapi setiap jelema nu ngudag akhirat memprioritaskan akhirat, cing percaya Pak, cing percaya Ibu, cing percaya jamaah, dunia nage bakal didatangkeun jeung ditalukeun gerak ku pangeran. Teu setiap kahampangan kudu kabeuratan, tapi setiap kabeuratan pasti tah teu jauh tina wujud teh anggang tina awak aya dina diri. Teu setiap bijil ti hareup ti tukang ngilu bijil, tapi setiap ngabijilkeun nu ti tukang teu ditelepon, teu di WA, teu dipesen, teu COD-an, eta nu hareup hideng sorangan. Begitupun tentang dunia jeung akhirat. Soke jelema anu bener ngabdi ka pangeran, jelema anu bener-bener fokus ke akhirat dina waktuna ke akhirat, dunia nage datang, dunia nage datang. Abdi kagum tingali tadi genir saur Abah, modal ngan boga saanu, sodakoh awal menang saanu, sedengkeun anggaran kudu saanu, tapi karena tujuannya akhirat, tujuannya ridho Allah, gening langkung ti kitu. Bukankah ini fakta di depan mata? Kenapa saya berdiri? Karena cangkeng saya. Duh sok karunya ari nangtung diuk teh karunya ka kameramen ieu teh ya. Heuh sing gede we Kang da kumaha atuh. Ari nangtung we asa teu sopan paeuneun guru paeuneun kolot. Ji deui sok turunkeun deui. Teu setiap jelema ngudag senang hirupna dibere tenang, tapi setiap jelema yang memprioritaskan tenang insya Allah hirupna bakal senang.
Kita we Kang judulna. Abdi nanya we na ka jamaah. Lamun kira-kira jamaah ditanya ku tamsil nu bieu, abdi rek nanya ka sararea, coba milih senang, milih tenang. Teuing teh eces geuning. Milih senang, milih tenang. Tenang dan geus yakin tadi. Setiap ngudag senang cantang tuh tenang, tapi setiap ngudag tenang insya Allah gitu. Coba itu dasarnya. Milih senang, milih tenang. Tenang. Yakin milih tenang ya? Moal amek mun diulangi deui coba. Coba orang uji Kang Ustad keyakinanana Pak Kades. Milih senang, milih tenang. Tenang. Keun bae teu senang ge. Itu geuning oyak deui. Milih senang, milih tenang. Tenang. Keun bae teu senang ge. Itu senang mah gerasa geuning. Da eta diuji keyakinan heula ya muludan teh. Yakin teu gitu. Cicing tenang di dieu cing tenang maneh. Jeung sieun nu candi ngaranan, urang bahas nu moncorong warna koneng. Di judulanana ieu senang, urang bahas heula senang, sok sieun urang salamanya hirupna sieun teu senang. Lamun nya jamaah hirupna sieun teu senang, abdi rek nanya, nu kumaha sih di salamanjah atuh jelema senang teh? Tuh, bingung deui. Contohan gampang ngaji teh. Areka bapak-bapak contona. Sok aya bapak-bapak nu ngawangkong di posrona aya kieu wangkonganna teh. Kang, aya naon mang? Banguna senangnya, senang yeuh. Banguna senangnya mun boga mobil 15. Tong riweuh da ti dieu ge banguna. Banguna teh bahasa Indonesia naon? Ya betul, kayaknya jikalau sepertinya andai kata. Cek bahasa Abah mah melak meureun di tanah sugan disebor ku mudah-mudahan jadi nage boa teuing. Nya ari abdi mah pan pernah kusuna ku Indonesia mah hape yeuh ka ibu-ibu urang salamanya nu cilaka mah nu sok maksakeun eteh. Ibu-ibu anyar gede duit ngomongna yang RI lamun pas boleh cara Abah ning tadi geunaheun. Lamun dina teu pasna tong sok ngerakeun lemur. Hawa gede duit eta ka budakna teh nyaram geuning ibu-ibu ning, "Hei, jangan dadereng-dengan. Ini kan musim ngiji. Nanti kamu tisereuleu." Kedebut budakna teh labuh. "Tuh, kamu mah tidak ngawaro kan? Mamah kurang kumaha dari tadi sudah wehwel, wehwel bahasa Indonesia naon ya? Liatin sena capit kamu ngajeprut. Tur kamu sampai kulit cak-cakan. Kuring masuk mesem Pak Kades eta teh jelema anyar beunta nu kitu teh biasana mah. Padahal pan urang mah diajar aya namanya cing bangga jadi urang sun. Dan nikmat kene kusuna atuh Nikmat kusuna pangarsa. Coba lamun nyerenkeun panganten kusuna. Nitih wanci nu mustari ningang mangsan waluya malati ligarna ati campaka mangkakna dada cunduk kana waktu nu rahayu ningang kana mangsan utama takdir teu beunang dipungkir kadar teu beunang disinglar titis tulis ti ajali ditunggu-tunggu ti beh ditu didago-dago ti bareto di anti-anti ti kamari kauntun ku waktu tahun paantai-antaina bulan paentep-entepna poe digiring ku menit jeung detik ayeuna mangsana madatur miang jauh dijugjug anggang di teang jauh lain berarti tanpa tujuan anggang lain berarti tanpa harapan kunaon make ngaharuleng saudara-saudara kulieur teh kulieur. Genah Kang kusuna mah kasep geulis didoakeun panjang umur panjang jodoh kuat iman kuat Islam runtut rawut lamat lamut kacai jadi saleuwi kadarat jadi salebak kacai cing getol mandi kadarat cing getol salat anjeun rumah tangga didoakeun cing adem ayem tentrem repeh rapih tiis ceulih herang panon Allahu Akbar. Itulah indahnya bahasa Sunda. Coba Indonesia keun bieu. Abdi neangan bahasa Indonesia na tiis ceulih herang panon ge hesea. Walaupun dikonversi memakai bahasa yang sama, tapi tegenaheun didakwahkeunana. Manya ceramah kudu kieu, semoga rumah tangga kalian dingin telinga da tegenaheun. Depan tiis ceuli teh meureun. Dingin telinga dan bening mata, tegenaheun. Kumaha nu paling hese di Indonesia keun mah omongan ibu-ibu, sok anu ngomong keuning di warung, "Aduh, ka eteh da abdi mah teu mais." Teu meuleum, coba Indonesiakeun. Aku mah enggak tahu, da aku mah tidak memepes. Tidak juga membakar, da teu geunaheun.
Sok aya bapak-bapak nu ngawangkong di pos rona, Kang banguna senangnya mun boga mobil sabaraha hiji 15. Ieu ngabahas senang hayu urang tanya diri urang masing-masing, lamun nya Allah ngaijabah aya jamaah anu boga mobil 15, jelema nu boga mobil 15 cantang tu sasenang urang bisa muludan nepi ka wayah kieu. Jelema nu dirizkian ku Allah boga mobil 15 cantang tu satenang urang bisa ibadah nepi ka jam 11. Sok jelema boga mobil 15 wayah kieu ngaji can beres ngomong sorangan ka ieu na teh tah kieu nih ngomongna teh ning aduh garasi dikunci teh nya, aduh gembok dicetrekeun teh nya, aduh CCTV nyala teh nya, ibu terang CCTV nya, TV nu aya di sisi we pokona mah kitu teh kudu riweuh, da di tengah mah katincak ta TV teh. Pakades 3 mobil subuh tadi disewa ku babaturan bebejana ka Bandung. Bieu tos salat Isya rek angkat ka Abah kana pangulam Abah, ditelepon naha mobil nu 3 teh lain di Bandung kalakah jadi aya di Pandeglang di Banten. Nu 2 can ganti ban mobil teh, nu hiji can ganti oli, nu hiji STNK na beak, nu hiji jeung kalengna kudu cek fisik deui pan digesek deui eta mah. Nu hiji maaf ieu mobil teh can dicun up, nu hiji di kantor polisi aya kasus nyerepet nini keur selfie, udah dipotona teh nongeng sisi jalan kade tah elingan nini kitu bisa kaserepet. Untuk orang yang betul Allah anugerahkan punya rezeki mobil jumlahnya 15, abdi rek nanya da waktu da urang hadirkeun dah nu 3 teh Kang urang ngaranan. Bener ya jelema boga mobil 15 ngan kaayaan situasi nak model gitu, abdi rek nanya jadi senang jadi ringrang, jadi tenang jadi ringrang. Inilah drama kehidupan di Salamanja, nu diomong-omong senang, nu diwangkong-wangkong tenang, nu puguh menepi ka peuting ieu hirup teh senang jeung tenang teh teu datang, nu aya kalakah ringrang we nepi ka peuting ieu. Pan ieu ge katempo ti hareup mah ieu teh wajah-wajah ringrang kabeh oge. Rek jam sabaha beresna cenah ieu ceramah pan ringrang teh. Astagfirullah. Kunaon abdi make ngajak istighfar. Ieu mah dakwah ringan we Pak, dakwah sadidinten. Hampura ya Allah abdi sarerea salila ieu abdi salah nyangka geuning lain di dinya cicingna kasenangan jeung katenangan hirup teh. Urang mah alhamdulillahnya Pak teh boga mobil sapotong-potong malah nangtang pan kamu balik teh sok ajengan rek nikah jam sabaraha ge bebas tenang Bapak mah. Da teh boga mobil sapotong-potong heuh da rek saha nu ngajual mobil sapotong ngan eta mah babasa basaan hiji tacan kapanggih nu senang nu tenang teh saha ena rek ka ibu-ibu ieu aya keneh teh ibu-ibu teh wah aya. Siap ibu-ibu ditaruh siap Bu. Kieu we ka ibu-ibu mah sok aya ibu-ibu nu ngawangkong dina tepas imah tatangga aya. Sok aya ibu-ibu nu ngobrol dina teras imah tatangga aya. Kunaon ai ka lalaki sakali ka awewe mah 2 kali beda karakter awewe mah. Teu abdi sok tataksiran bah naon sababna lalaki lamun ceurik nutupan panon jeung naon sababna awewe mun ceurik nutupan baham. Di mana-mana ge lalaki lamun leweh nu ditutupan teh mata. Sok geura ditanya ku panitia, "Kunaon Kang ceurik?" Ka dieu tu lalaki mah tuh, "Nya eta atuh." "Nya kunaon ceurik?" "Besek leungit." "Kunaon make leungit?" "Sebet ngalenyap." Da asa eueuh ibu, asa eueuh eteh lalaki anu ceurik nutupan baham. Mentak balik ti dieu ibu ieu nu baroga salaki teteh nu boga kabogoh ceuk ilmu psikologi lihat kejantanan suami dan calon suami kita dari cara dia menangis mun ceurikna nutupan mata lalaki sajati tah daek teh boga salaki ganteng ngan ceurik nutupan baham kenapa menangis ka dieu atuh eta mah jadi lalaki gagah jelita gitu patut mah nya Kangnya lain lalaki nu kitu mah atuh. Jadi lalaki nu dipertanyakeun kajantananana. Non sababna lalaki mun ceurik nutupan panon jawabanana sakieu.
Karena faktor pemicu perbuatan dosa lalaki mah diawali dari pandangan mata. Lalaki mah ngaji tara gandeng cara ibu-ibu. Sok da beda nih kumaha ge. Ibu-ibu mah memang pinuh wae di mana-mana oge. Nganten si gandeng ge sulit dikendalikan. Ibu-ibu lamun muludan lamun rajaban pinuh ngan kana toa teh kana sapeker teh kadenge nu hadiahna kadenge nu ngawangkongna. Oh ibu-ibu da ka ibu-ibu malamun muludan mineng atuh panitia teh ning teh hareup teh keuning ibu-ibu tiasa jempling teu mineng da teh ieu bade kuro cenah ieu bade kuro da bapak-bapak matara mana bapak-bapak malamun rajaban muludan rutinan lah lalaki mah tara ganeng lalaki mah rek panjang rek ponok kaharti teu kaharti bodoh amat lalaki mah tara ngawangkong lalaki mah beda jeung ibu-ibu ngan matana main eta hungkul sareret kana jam sareret kana beungeut ustad gitu lalaki mah paling ngawa ka pamajikanna lila ngaji teh kitu paling sok dibawa tuh di luar lalaki mah di luar jeung ibu-ibu mana ya lalaki nu ngawangkong jempling lalaki mah tingali ngan matana main ret kabelah ditu ret kabelah lalaki tah lalaki cik lalaki teh asa geulis teh liwat teh kanu caang jado teh nini aing kena prank tuh lalaki. Lalu kenapa perempuan kalau menangis yang ditutup mulut? Karena faktor pemicu perbuatan dosa awewe mah diawali maaf banyak wanita masuk neraka karena tidak bisa menjaga mulutnya. Salakina mah saucap da beak ku pamajikanna mah tuh. Sok lalaki kang lamun nawar kopeah, mang sabaraha peci mang? 85 80 atuh. Lalaki mah laun. Nawar goceng teh laun 80 atuh 80 lempengku. Coba nu make tiung. Sabaraha mang peci mang 85 teu kira-kira 17.000 nu kieu mah yeuh tiba heula ge. Da kuat seueul angeun nu dagang teh ku ibu-ibu mah. Nu dagang kuat nyeun status eceu podarane aing kieu teuing mah cenah. Sok aya ibu-ibu maaf nu ngawangkong na teras imah tetangga aya. Kieu wangkonganna teh geuning teteh aya naon nyai? Banguna senangnya lamun awak kurang rencem ku perhiasan karek banguna ku abdi didoakeun bu salaki ibu di Salamanjah cing maraju usahana amin cing galalede milik rezekina amin bu didoakeun ku abdi ibu sapoe dibere resiko dapur 7 juta lin heuheuh ce amin kitu sugan we nya jatah jajan cilok 3,5 juta jatah tahu bulat 1.700.000 piraku teh kabeuli ta perhiasan teh ieu mah contoh we Pak Haji engke dalilna mah der Allah ngaijabah omongan ibu teh dikabul ibu kabeuli perhiasan emas asli yeuh ibu kabeuli ku rabu 2 kilo belah dia 1 kilo belah dia 1 kilo dan nepi ka jebeo ceulina teh ibu kabeuli kongkorong 18 kilo setengah emas asli saminggu cangkeng diomekeun 3 kali da bengkung tu leumpang lagi da makiot-kiot ibu kabeuli cincin 20 jari pakai cincin sasalaman ganeng leumpang ganeng ibu kabeuli geulang ngaliwatan siku daang oge geus dihuapan minantu da tetepi atuh hese bahkan ibu kabeuli gengge ngaliwatan tuur emas asli heger mahal di ayeuna emas nu eueuh suratan wae ditarima sajuta 200 di itu mah mentah kana boga salakina urang Jawa maning bapak ulah keluar cening bisi dijual ibu make gengge ngaliwatan tuur nepi ka kabeuratan kahampangan ge bari nangtung balik kana contoh ngajina ngame aya media geunaheun teu ngejatina real lamun nya Allah ngaijabah awak ibu rencem ku perhiasan abdi rek nanya ka ibu-ibu ludeung teu ka pasar sorangan teu ludeung naik motor nyalira teu ludeung eta perhiasan ditinggalkeun di imah sementara ayeuna urang jeung salaki anak incu masih kena di masjid masih kena dina muludan abdi rek nanya jadi senang jadi ringrang jadi tenang jadi bimbang apa yang membuat ibu bimbang tuh tanya banyak
Tapi pamajikan orang dugul teu make perhiasan, janela molongo, panto teu dikunci ge aman we, eueuh jamret ka imah teh. Heueuh nya ceuk ibu-ibu kumaha lamun aing dipake ku aing teh ka pasar, efek teh kumaha lamun aya nu ngajamret ku rabu teh. Leheung lamun dijamret ku rabu na hungkul kumaha mun jeung ceulina. Bapak daek teh manggih ku rabu aya ceulian, teu hayang teuing. Daek teh manggih kongkorong aya beheungan, sudi teuing. Komo nu paling mung makang manggih helm aya sirahan teh hayang teuing. Hampura Gusti abdi sararea salah nyangka geuning lain di dinya cicingna senang jeung tenang. Contoh terakhir. Aduh cangkeng ieu teh panas Ustaz. Sok aya ibu-ibu nu ngawangkong di warung bari balanya aya. Kieu wangkonganna teh ibu bangunna senangnya mun boga salaki ganteng. Abdi rek nanya ka ibu-ibu, boga salaki mending ganteng kalem, mending goreng patut brengsek. Yang ganteng kalem cenah. Paingan urang salamanya salakina ganteng kalem. Digerowan ku adan lohor kalem eta dadekeun ka masjid. Digerowan ngaji rutinan, bapak rutinan malam Sabtu saminggu sakali geh kalem cenah kitu. Kalaupun ibu hayang salaki nu ganteng kalem wajar da ibu oge normal. Abdi nyontoan we. Allah ngaijabah salaki ibu panggantengna. Si ganteng poe minggu kamari nyaba ka Jakarta ayeuna malam Sabtu ari salaki batur aya salaki urang panggantengna eueuh. Sok urang tanyakeun gancang da waktu. Jadi senang jadi ringrang. Jadi tenang jadi bimbang. Apa yang membuat ibu bimbang? Tu geuning ceuk nu belah ditu sieun ku batur. Sieun aya nu mau, sieun jangjian jeung jahe cening, janda herang, sieun jangjian jeung jape, janda peot, sieun jangjian jeung jari, janda ripuh, sieun jangjian jeung jahat, janda sehat, sieun jangjian jeung japati, janda pake tiung, sieun jangjian jeung jamur, janda muda umur, sieun jangjian jeung jarum, terang jarum Pak, janda rumeuk jarum teh, keke ieu ngaji jadi mapai rana itu kumaha Pak Kades? Belajar cerdas 1 detik. Kenapa ibu ringrang? Jawabanana kusabab salakina ganteng. Eta nu jadi masalah teh. Tapi ibu boga salaki nu ayeuna sanajan geus teu pati gagah, sanajan geus teu pati ganteng. Serius ieu mengaji ieu. Tapi masih kene mi hukum ibu nepi ka peuting ieu. Cing ingat Bu, aya ridho jeung aya murka Allah di salaki urang. Ibu boga salaki teu ganteng magening ibu teh tenang di imah teh. Jam 1 salaki can balik babantu di masjid. Ibu tibra we geuning hees. Digeingkeun ku anakna, "Mamah, tos tabuh 1 ieu si bapa ka mana can uwih?" Apa jawaban ibu? Teu ringrang barudak. Aing mah teu keung bapa sia jangjian jeung rana komo jeung parawan. Sabab aing mah yakin juri ge babacaan ningali bapa sia mah. Kudu atoh boga salaki goreng patut teh juri ge nyingkah sebenarnya. Lain dina harta banda pangkat jabatan kakasepan jeung kageulisan jamaah cicingna kasenangan jeung katenangan. Dari mana itu semua sumbernya? Dijawab ku hadis qudsi, kul kullu min indillah, kabeh ge ti Allah. Hayang senang saha nu embung, tong salah neangan jalana. Hayang tenang saha nu embung, tong salah neangan jalana. Ngan konsepna setiap mudag senang cantang tu tenang, setiap mudag tenang insya Allah bakal senang. Resep tenang nomor kahiji, banyak berzikir kepada Allah. Mana dalilna alladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatmainnul. Tak jelema mah kumaha ieu na cening. Lamun ieu na senang ka dina ge senang, lamun ieu na tenang ka dina ge tenang, lamun ieu na ringrang ka dina ge ringrang Kang. Ngan resep tenang nate nyata seueur dikir ka Allah. Ustad ari dikir teh la ilaha illallah salah sahijina. Kuring teh nyalahkeun salah sahijina. Sabab lamun bapa salah make cek si bapa da aing mah tiba heula nyaho dikir teh la ilaha illallah. Memang aya dalil afdalud dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Tapi lamun bapa salah make kadang-kadang perkara baik praktekna teu baik, kadang-kadang kebaikan tara dianggap baik. Pamajikan balik teh heula da budak rungsing. Bapa narik kesimpulan resep tenang kudu dikir. Aing nyaho dikir la ilaha illallah. Bapa datang ka imah, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Cek pamajikanna, "Nika jam sara bapak bieu ngaji teh eta kana beungeut pamajikan la ilaha illallah la ilaha illallah." Cing di imah jadi ringrang, jadi senang jadi ringrang, jadi tenang jadi ringrang.
perkara hade praktekna teu hade, kadang-kadang kahadean teu disebut hade. Dikir itu luas. La ilaha illallah dikir, sholawat dikir, istighfar dikir, tasbih, tahmid, takbir dikir. Umum kiai kita menerangkan itu. Izinan ku sajana jamaah rek dikaluarkeun saeutik ieu ngajina. Bismillah, bapak sok ka kebon, bapak sok ka sawah, abdi rek nanya ka sawah ka kebon sok make sorban, sok make BHS jeung jubah, sok make kopiah model peuting ieu tara. Tapi disebut dikir di sawah, disebut dikir di kebon, lamun bapak disiplin teu wani minahkeun patok taneuh batur, dikir tadi kebon. Disebut dikir di kebon, disebut eling di sawah, disebut ingat kanu boga di kebon di sawah. Lamun bapak sadar teu wani nyempogan galengan batur, nu kitu teh dikir. Teu saeutik ayeuna mah loba cangkang hungkul. Dangdanan islami diwangkung-wangkung Quran, diwangkung-wangkung hadis memang bagus, tapi hanjakal paralon jeung selang tatangga dicocokkan. Nu kitu mah teu dikir ceuk abdi. Dua, resep dikir teh naon? Salat, Pak. Mana dalilna? Tempo surah Al-Ma'arij. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu khairu manu'a illal musallin alladzina hum ala salatihim itu. Nah jadi ganti kunaon bieu lolobana kana sahun sabab ti hareupna salatihim kurupa-rupa eta nu bieu Pak. Aya nu sahun, aya nu hafidun, aya anu khosyiun, aya oge ning anu nyebutkeun merek mobil karimun, aya nu keung malah bima kadengena, aya anu rojiun cenah aya. Ieu teh kaciri ieu teh umat Islam akhir zaman teh ari sinetron boga hanca, Quran teh boga hanca. Padahal nu bieu mah naon cenah? Alladzina hum ala salatihim daimun. Allah lain diprediksi watak jelema mah ku Allah. Innal insana khuliqa halu'a, saestuna manusia diciptakeun dina kaayaan gelisah. Idza massahu syarru jazu'a, andai kata aya ujian nu teu luyu ceuk nafsuna teu genah, ceuk awakna teu kaharti, ceuk pikirna ngamuk jelema mah. Wa idza massahul khairu manu'a, dan andai kata Allah berikan kebaikan, tani sugih dagang maju bisnis aya hasilna, manu'a sok bijil deui koretna. Di mana-mana ge jelema mah janji soterek berehan keur eueuh deungeus aya mah nyaah. Maka Allah mere penyeimbang, tah ieu resep tenang. Illal musallin, tah eta nu tenang mah tah. Kecuali jelema-jelema nu ngalaksanakeun ibadah salat. Nu kumaha salatna? Alladzina hum ala salatihim. Aya nu balik di kana sahun. Daimun lazimun istiqomatun. Kolot baheula mah tara nyebut salat ka anak teh netepan, tah eta daimun teh netepkeun, patuhkeun, keur suka, keur duka, keur senang, keur susah, keur naik, keur dihanap, keur sukses, keur moyodok, hayo salat istiqomahkeun. Allah bakal mere katenangan. Tingali belajar dari karuhun urang, belajar ti kolot urang. Sakola teu luhur kolot urang geuning baheula, budak reuai gawe teu bakbek tapi barokah, tapi tenang. Mulut rake balik ke jam 8 teh ning ti sawah teh naon teh nyisipkeun duha. Boga budak 17 lulus kabeh sakola. Boga budak 17 kaimahan kabeh padahal gawe teu bakbek kolot baheula. Boga budak 17 ningang kolotna maot kaimahan kabeh, disawahan kabeh. Mikir geura sok ayeuna 2025 salakina gawe, pamajikanna gawe, budakna saeutik. Boro-boro mikiran sawah jeung imah keur anak,
imah nu dicicingan ge ringrang dikurilingan wae Bang Emok. Padahal dunia ieu keneh poe ieu keneh apa yang hilang? Yakin cek abdi mah dua ieu nu leungit tina kahirupan urang. Hiji nu leungit teh kabarokahan, nomor kadua nu leungit teh katenangan. Tilu resep tenang teh mengpeng bulan Maulud walaupun tos silih Maulud perbanyak membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin adadar ramlir raqiq salatan tarzuquna biha min ahli taufiq wa tuballighuna bihal hudura ila baitil atiq bi ziyarati qubbati qabrihi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin Siddiq. Allahumma ballighna ila Makkatal musyarrafah wa Zamzami wal maqami wal masy'aril haram wal madinatil munawwarati bi qudratika ya azizu ya rahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sallimna min apatid dunya wa adzabil akhirah wa fitnatihima wa baliyatihima innaka ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan obrolan wengi ieu salit sing jadi ilmu nu manfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.